Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar Kuncung Pakuning Alam Pakuning Alam Sajatining rasa ngawiyosaken kawontenan Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Duh, ieu anu hejo lembok dang daunan rajeg datutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer rungkaringna nagaleng pasawahan anu parena keur hejo lembok dina galeng tumpang sari kacang panjang terong jeung leunca itu kaayaanan Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong Semar Lurah Kudrapawana ngahaturanan linggih putrana Astra Jinga Landawala walah ngandika kawdaling lisan mekaten pengandikanipun. Syukur euy. Kaharareup pilengja. Kapayun cenah Kang. Walah. Hatur nuhun bokap. Beda anu ngomongin bokap. Pino damel atuh ngahaturkeun semah baktos kaunyuk panjenengan Rama Prabu. Tuluy. Mugi ditampi kalayan kabingahan ieu ti monik-monik sadaya. Ditarima jak. Kalina ti eta hapunten tina sagaro pihak Karapatan Ageng Simonten Alit. Walah, saling maklum euy. Kitu salin ampun. Katilupna perkawis ieu teh naon ieu teh Bapak teh purwa ngahaturanan linggih. Para putra sadaya Diriungkeun hapeh. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos kahonyuk panjenengan Buya. Hak syukur jang, syukur. Kalina ti eta atuh aya naon ieu teh tansah diajeng-ajeng. Pokoknya bener teh pabe. Kieu sabenerna jang. Memang segupama nyoreang alam ka tukang. Nyawang ka tukang cenah kumaha tah. Dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun Walah sok mindeng kabalungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Ya eta. Leres di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu. Duh, kumaha wa? Sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Nulo kandenan, Pak. Walah. Anu mamalana teh jadi ubud dunya. Eta jadi berat ka dunya. Dudunya teuing. Condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat tuluy ulah di akhirat ngan napas beak bece ulah dipotong-potong Bapak akhir Bapak Gubernur Bapak urang nu bagus ya da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi jang ukur bayang-bayang di dunia mah. Mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu. Sinetron tah
jelema loba anu ceurik di mana lalajo sinetron di mana hiji awewe disiksa diperwasa dinyeri nu lalajo sok ceurik ku eta sinetron ku jalan carita sok ciramai geuningan kabawa emosi ku eta jalan carita padahal eta masih sinetron tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagencet kudunya jang bakal diperbudak kudunya dipake babu kudunya teh petak hirup ulah kakonengan teh malah pangandikana Gusti nu kagungan urang nalika ngobrol jeung dunya dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran pogo bisa bukan bisa ngomong dunya ge hei dunya dawuhan pangeran teh hei dunya gerak perbudak ku maneh eta manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya astagfirullahaladzim wah eta merupakan laras Pak jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami gitu merukan teh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi pilih sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh diperlukan dewasa teh di dieu kadewasaan ulah bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh tah eta ulah ilu dar geus kolot coba ka dianting geuningan asa teh marana urang jadi si horeng dunya mah saliwat lir caina daun talis atuh saliwat da urang teh asa teh ti akhirat ya bohong jelema ngaku urang Kuningan urang Cirebon urang Bandung urang Pasawahan padahal itu teh saasa jeung sabaka penghuni asli nama akhirat uluh tapi nah teu sok kada-kada keung ya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh muringkak rasana mah sabab naon teh berat kadunya teh deng-deng ting kadunya lamun urang berat ka akhirat tah salah deui da kudu bae atuh serba salah hirup teh jadi ulah ting ka akhirat ulah saimbang dah balan imbangkeun balan kudu balan apa sih teh butuh dahar beureun butuh nginum butuh udun lara gitu jadi loba pangabutuh di dunia teh jangan silaing salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patali keur kapentingan negara jeung bangsa sok cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna engke di alam kubur sama engke we engke teh kumaha ayeuna cenah ropong teh engke we ayeuna leungeun cenah ngajawab cenah aya gunana keur ka balarea hoerunas anpauhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea kitu eta jadi jawab ku leungeun ti ayeuna ulah sina ka manakala ieu mah engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun loba kahadean geus sok itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun
da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang bener loba sok urang nya dola euy berokan teh si horeng euy saliwat tapi abdi mah hayang nyaho baheula da teu inget abdi teh baheula teh tah teu inget naon baheula basa bapa keur bujang emak keur lanjang tak abdi aya di mana aduh jarawan nah sia ngajarawan kita pertanyaan teh kudu dijawab nya mah kolot ulah kolotok anu ngagante dina beuheung munding disebut teh kolot-kolot abeh teu lieur heug bejakeun wah teh nya inget si laing baheula waktu bapa ilaing keur bujang inung ilaing keur lanjang eta henteu bener henteu teu inget henteu bener heug ku aing dek diingetan cing tah baheula basa inung keur lanjang bapa keur bujang si laing nyeta duka di mana teh tah keur duka di mana si laing harita hayang dahar henteu cing henteu hayang inung henteu hayang kadunya henteu mung henteu teu ning inget sia teh pangna dijawab oge pangna eta geuning inget pangna dijawab jeung wakang pangna ngajawab ingat sia teh teh bukan teh awi ngaramat genahnya alah di istri harang panon harita mau kolot atuh kan nah ai gubrak kadunya sia loba kahayang loba kamu ai memeh baheula teu hayang teu mung sedengkeun ari hayang jeung mung nafsu teh cekolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa tituna mandeuleu dan nu bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lampasi lain nu bakal ngarawat diri Allahu akbar na boro kakara ina mah sujud ka kolot kecaangan di nuhun beh asa dicangan meurehatena teh kecaangan ayeuna mana sugan moal baung wae geus kitu nyai digana teh alah euy moal baung wae geus kitu mah meureun perkara buburisatan beureun si akang meureun gadulang layang tak kitu ja nuhun Pak jadi atuh si horengnya Pak ulah cek urang teh di mana aya nu beda teh beda paham teh urang teh ulah nepi ka jadi pasea ulah berak-berak malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa Allah eta beres ulah cekcok beda-beda warna nya Pak di mana beda paham teh ulah cekcok ulah parasea aya nu ngabedakeun saha Allah nah apa saya beda warna atuna meuni malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka nah sarua cilaka itu cilaka tong boro make jeung pagawean ngaran we sok sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh udin da lieur sia sok nya heseneangan alam oh aya nu nanya teh meureun ka mana Din hor itu Udin eta si Udin nyunatan anakna si Udin nangap dalang Udin wah nya cilaka Pak lieur ka teh ge sinena teh Udin Udin Rukmini meureun heeh sengaja beda semua panggil alamat teh bukan kapanggih Udin Hayati jadi ku beda-beda teh sok samungkeun batur mah beda nu nyieun ban nu nyieun pelek nyeun bau nu nyieun oli nu nyieun baut nu nyieun emur naon deui nyieun kaca hijikeun jadi mobil ada eta jadi mah ngabentuk alah nah teu jelema nya mulai jauh parasea we naonan nanaonan nya eta teu mikir nya kan ngabet atuh geuning nuhun Pak ngagebray abdi saeutik demi saeutik oh aya nyai-nyai teh aya nyai-nyai yeuh lumayan petang eureun main layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok malah
Sok saya ulah bawa dua kayaknya. Itu pagadagan teh baketut. Baketut. Kayak kahayang teh. Sok ngomong. Awas anu bingung. Bade amek. Bade amek. Kayang teh. Sok, ulah nyungcung wae kayaknya naon. Sok, curahkeun. Kandungan hate. Dan lu kudu amek mah aing ka sia. Heuh nipu ka aing. Nipu naon Akang? Oh, dewek keur susah gara ditawaran duit 100 juta. Naon? Ah, cenah hayang boga duit, cekeng hayang. Naon cenah? Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun bueuk. Hiji bueuk teh cenah 100 juta. Amuing. Baru neneangan aing menang genep. Bueuk. Dibelaan teu hees. Bueuk teh. Aing geus aya geus ngagunuk bueukna. Cita cinta dewala bueuk teh geus aya. Heuh candar bueukna anu sipit. Ini ambek aing. Goblok ya. Gimana bueuk sipit goblok? Beda jak Cina. Bayangkeun ku sia sok. Lain anas teu hees dengan bueuk. Di Cina oge aing. Di Cina film Cina. Anger bueuk mau bolotot goblok nu sipit. Lamun Cina saripit. Kieu abdi mah Pak. Naon jang? Lagi si Pataroda anger mereleh. Sok palaka kayaknya naon dari kandungan hate. Punten kapengkeran ieu Kakang Prabu. Ih, Adinda Prabu. Wah, Linggih Adinda. Adi Paria. Mau di jalanan. jalanan saya eta mah wah beuki we. Naon nilai? Sok rek naroskeun naon. Hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha? Eta pertanyaan teh. Ah, gelo siapa pertanyaan teh. Sarana ngapaleun. Kapan sia nu milihna ge? Oh, saha? Nu milih mah Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh. Prabu Dharma Kusuma begitu. Etanya, heuh. Usaha dipilihna. Cing. Ku rakyat ku urang. Raya ku sararea. Di hiji negara di rajaan ku hiji raja aya republik presiden aya hartina republik teh kembali aya publik umum Doh, umum sararea nya. jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Nah, itu seseubeuna mah nu di luhur, aya rakyat salangsara. Ai buat citrekeun di luhur wungkul. Ai rakyat barga. Emut ku bapa. Aya rakyat ngawakilkeun ka para dewa. Para dewa, naon orientasina dewa? Empangna hadang jadi dewa. Acek silai. Nya orientasina cek bapa udaganana dek jadi medium. Ngawakilan rakyat. Gitu. Tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan. Karena kedudukan gitu teh. Nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan nepi ka tega ngahalalkeun kana sangrupa cara. Kuring salaku rakyat dek ngagugat enak ka dewa. Omwing. Loh. Nah, sia teh lalawara teuing. Nu lalawara mah kalong, hees na ngagantung. Kuring mah henteu. Kitu teh kitu teh. Wawanianan teuing. Goblok naon sia teh? Mungkin mereka gugat dewa nu teh. Ijazah gitu boga. Senjata ge teh teu boga naon teh jadi makar. Lalawara teuing. Karep teh leuwih teh karep teh. Ulah kitu sia ngomong teh keleuwih. Bisa pajakeun di harewosan ke ku aing. Aing batempuhan. Jadi aing ketempuhan butut amung. Paung. Namung mah teh buntutan tuh. Amung mana? Amung mandi rajan. Ketemuan butut maung.
si lain dek ngagugat mun ceuk palsapah karuhun ti lemur naon teh bisa negara hurip rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum ai hartina Talaga teh puseur pusat nya pusat heeh saya pancuran teh loba nu menet nya loba nu menetan teh jadi ngocorna teh lain ka rakyat ieu teh nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji pangwangunan oge babari runtuh 5 tahun jangan sedangkeun eta teh duit rakyat aspal kudu 10 jadi genap naon teh pemborongna tah eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula nya bener kayana manehna geus jadi meureun kuring nu menta wajar akan kepentingan umum adil dikamanakeun menta keadilan kuring mah berarti mah suruh ngasare nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa boborot getih nah anu korupsi miliaran 4 tahun ngan ukur sababaraha bulan bari dibuin age digeunakeun bisa kabur ongkoh make bisa poya dek dikamanakeun ieu teh nagara teh dek dikumahakeun rakyat teh bisa tumpah negara rek dibawa ka mana rakyat teh kitu kan aduh aya anak mah tong ulang tong hariwa aya anak mah aya kabeh ulah eling wala bisa naon ja teh oh boga naon da wala ulah lara euy motor ge menang anyuk bukan naon atuh kita boleh pokal cara panat boleh naon sia teh boga naon sia teh bukan naon tapi kudu demokratis jeung Pancasilais eta karena dilindungi naon sabab-sabab bakal dilindungi ku undang-undang alah ceuk aing oge moal meunang jang mah da teu gablek duit aingna nu leutik mah moal meunang mah sing bener oge tah ieu kuring marek digugat teh ieu hukum nepi ka duit loba dijual meulikeun kana duit Pak nya di bulan beulit hukum aya aturan tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa dia asa teu ngartina eta teu ngartina teh supremasi hukum teh ka mana ieu can kejahatan birokrasi can kejahatan administrasi wah rupa-rupa kejahatan Pak lingkaran setan ieu teu kudu ku SPJ ulah leuwih teuing da wala istighfar urang mah jelema leutik da wala si kumaha moal aya meunang jalma leutik hariwang sia nu bodoh kepene benang di kepene astagfirullahaladzim donya ngor lagi kan heula mana sia aing jeung sia kadunya heula di dinya berarti aing lajeng sopan seutik etika pake euy pake etika euy ade goreng lanceuk hade goreng oge ieu teh dewe teh lanceuk lanceuk ulah bodoh sia kabobodoh teh nya kasamaran tingali deui loba ka usap korot ya Kang jalma loba ka usap korot sia teh anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan sing manunggal tapi kunaon nepi ka dipisah-pisah digunuk-gunuk digeblek-geblek bangsa aing tapi heueuh ambakna teh golongan-golongan para golongan beda hal parahu Allah anu kaituna lain karena Allah tapi karena parahu nya oh benar gitu tekan nyingsa di mana aya gempa bumi kawas nu heueuh sembako satruk sumbangan tapi dina tongong truk bandera partai ngelebet barisan waktuna rek karena Allah sia ibadah teh rek karena partai musyrik sia Allah lah eling salah aling tapi ambakna da halis lagi nyingsat maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa yang usap beungeut yang istighfar ulah labora aling na eueuh yang ngasup ka sawah istighfar yang na kuring boga dosa naon maling gedah henteu
dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra Gitu. Mana benar mana. Bapak tinggali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna jablay di Caangan bangsat di Caangan tukang korupsi di Caangan nu iman di Caangan aya panon poe Arab Atau beli Itu cacak panon poe komo nu kagunganana nah aing mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana wallah Aya wae sistem pemilu. loba kasieun loba karempan nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan bulan sieunan teh kitu sieun ku jurig lain ku pocong sieun ku pocong lain sieun naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu anggeus gedongna sieun teh sieun teu boga mobil mewah tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun kana suku pacara la elah kumaha lamun anu newak sia teh meupeng lineuk aing tewak sok panena ya loba lalaworati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk lamun aing diduruk loba keneh kai nyieun deui aing benar tapi Aya di Linggar Jati. aya kasieun mana teh mah loba Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga eueuh jang ulah borakan mun nya kitu deuleuh dewek moal bisa nyarek piraku dewek kudu gelut jeung silaing ulah euy heup teu naon tapi urang teh ngabogaan kode etik jang kudu boga etika urang mah birokrasi kudu nyalur kan kudu bener boga budaya eta urang teh martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban maksudna silain KRT heula KRW heula ajen teh jang Oh nya. murokan teh dasar pemerintah tage warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati rasul wa ulil amri minkum dah tuh dina Quran teh jang kudu nete ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna Bener. Kudu titih rintik Kang. kudu nete teraje oh nete taraje nin sakamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta para pagedang ngan lamun dunungan tengidinan ulah silaing wayahna sabab naon sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang pan teu lucu geus petrok pamimpin jeung rakyat teu lucu lamun silaing bentrok eueuh picontoheun teh oh jadi ti bapa mah parantos aya heuh sae abdi bade wawartos kadunungan Pak ada ke saya idin teh kalau teh mah wayahna milua najis sieun ceuk itu teh beureun sia tina beureun cepot nu nitahna tah dengekeun moal teh diseng bayangkeun ku silaing moal teh disengor akang atuh eling sia teh dola udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate urang saya aya di oh salah kitu teh teh cing aya gunana keur balarea Ketik buri nu kitu teh. tingali Bener sok wae Kang kita lah. lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua nya janda-janda janda-janda muda mari dong siapa mah janda anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang budak yatim piatu tukang pelindung keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna adinya wae sia teh mah siapa mah da kitu wae aya si kawin mah ngare budak mah disiksa sakitu abdi bade mios ayeuna Pak ngan ulah mamawa dewek dola pala laur milu Perlu saksi sia teh batur ngobrol. kecelakaan lalawara ceuing menghari bangkeun gablek naon sia teh STNK Mumpung aya nu wani tong dicarek.
Kantor we kayak beungeus buleut nek batur ngobrol. Kadulungan heula bade ayeuna jig ini Jang. Sok. Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, Kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratuwa ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Bener itu teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti inung. Doana ti aka oge. Sedih ini gitu-gitu Gus ya. Paingan curucut cepat mah. Permios Pak Jik ini Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Ai geus wawartos onaman mo. Kawas kasasama we kai si goblok. Pake ngejemel sekarang. Ini tah ini itu teh. Pak. Wah. Aduh. Wah. Tong ngenyot Jang, tong ngenyot. Tengahnya. Ayang pas aja emak beren. Katanyaan ku inu. Air rasa teh kasih eutik. Alah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh, sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Ai teu dituturkeun melang sok euy. Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, ai kitu mah bisa ya naon pan. Aduh. Wah, Awas ki. kita bener. Hop. Aus. 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 Hop. 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 Aya abdi nyariin teu, Pak. Ngeus ini. Pakai yang nanyakeun ka kolot. Ya, anak-anakan.